Bismillahirrohmanirrohim. Walau saka sareng lamun mang itu judumbani fil ma'iyati dina masalah bareng fadzohiru mangka ari kawal anu zohir kama sapertikeun perkara bahasa anu ngajelaskeun hu kana itu ma saha ba'duhum sapalihna ulama annahuma kana sanyana itu junubani eta yat huroni anu suci duanana itu junubani li anana karena sanyana kami eta lana slubu henteu nyabut kami atuhuriyata kana sifat kasucian bisaki kalawan mangmang wasal buha sareng ari nyabutna itu tuhuriyah pihaki ahadihima dina hakna salah sahijina itu junubani fakot ngan sakikituna eta tarajihun ngunggulkeun bila murojihin kalawan teu aya anu ngunggulkeun wal ma'u sareng ari cai al mutaraddidu anu bulak-balik itu ma'u ala udwil mutawadi luhureun anggahota jalma anu gawe wudu wa ala badanil junubi sareng kana luhureun awakna jalma anu junub wa ala mutanajisin sareng kana narima kanajisan illam yatagoyyar lamun henteu narima barobah itu maul mutaroddid eta tohurun anu suci fa in jaro mangka lamun ngucur naon alma ucai min udwil mutawaddi tina anggahota na jalma anu wudu ila udwihi kana anggahota na itu mutawaddi al akhori anu sejen itu udwin wa ilam yakun sanajan teu kabuktosan itu akhor eta min a'dha'il wudu'i tetep tina pirang-pirang anggahota wudu kaan zawaja sapertikeun lamun ngaliwat itu maun man kibahu kana tak-takna itu mutawadi au takotoro atawa kakecelakan itu mutawadi min udwin tina anggahota walau min udwi badanil junubi sanajan kabuktosan itu takotur eta tetep tina anggahota badana jalma anu junub soro mangka jadi itu maun eta mustakmalan cai anu urut make naam leres soro mustakmalan ma ari perkara yaglibu anu ngalindih fihi dina itu ma naon ataqadzupu ngecelak kaminal kafi sapertikeun tina dampal panangan ila saidi kana hasta wa aksihi sareng sabalikna tina itu minal kapi ila saidi eta layasiru henteu jadi itu ma eta mustakmalan cai urut anu dipake lil udri karena aya udur wa in khoroko sareng lamun ngabedahu kana itu ma naon al hawa hawa kama sapertikeun perkara jajama anu pangkuh bihi kana itu ma saha ar-rafi'i imam rafi'i walau goropa sareng lamun nyiuk bikafihi ku leungeuna itu si jalma saha junubun jalma anu junub nawa halna nganiatan itu junub rob al jinabati kana ngilangkeun hadas jinabah au muhaddisun atawa jalma anu hadas ba'da gosli wajhihi dina sabada ngumbah larayna itu muhdis al goslata kana kumbahan al ula anu kahiji itu gosla alama netepan kana perkara kola anu ngadauhu kana itu ma saha az-Zarkasi Imam Zarkasi wa ghairuhu sareng salianti itu Imam Zarkasi awil gosalati atawa kana pirang-pirang kumbahan asalasa anu tilu itu gosalat kama sapertikeun perkara kola ngadauhu kana itu ma saha ibnu abdisalam wa huwa sareng ari itu ma eta au jahun kawal anu leuwih rojeh illam yurid lamun teu ngamaksud itu muhdis al iktisoro kana ngawungkulkeun ala aqalla kanu leuwih saeutik min salasin tibatan tilu min main tina cai kolilin anu saeutik itu main
walam yanwi sareng henteu nganiatan itu muhdis al igtirofa kana nyiuk bi annawa ku secara lamun niat itu muhdis istimalan kana make au atlako atawa ngaitlakeun itu muhdis soro mangka jadi itu maun eta mustamalan cai anu urut dipake palau gosala mangka lamun ngumbah itu muhdis bima kana perkara fihi anu tetep itu emak dina dampal panangana itu muhdis bakia yadihi kana saksesana pananganana itu muhdis la gue rohu henteu kana salianti itu baki azza'a mangka nyukupkeun itu goslu hu kana itu baki. Amma idza nawa anapun di mana-mana nganiatan itu muhdis al igtiropa kana gawe nyiuk bi an kosodaku secara lamun ngamaksud itu muhdis naflal ma'i naklal ma'i kana mindahkeun cai minal ina'i tina wadah wal gusla sareng niat ngumbah bihi kalawan itu maun khorijahu dina luareun itu ina lam yasir mangkah henteu jadi itu maun eta mustamalan cai anu urut dipake. Wa mislul ma'i sareng eta tetep misilna cai al mustamali anu urut dipake itu ma'i al ma'u ari cai al mutagoyiru anu narima barobah naon to'muhu rasana itu ma'u awalawanuhu atawa rupana itu ma'u aw rihuhu atawa ambeuna itu ma'u bima ku perkara ay bisyai'in tegesna ku perkara kholato anu nyampuran hu kana itu ma minal ayani nyatana pirang-pirang dat atau hiroti pirang-pirang anu suci itu ayan alati anu layum kinu anu henteu kongang naon pasluha misahkeunana itu lati al mustagna anu dialap sugih naon anha itu lati kamiskin sapertikeun minyak kasturi wa za'faroni sareng minyak ja'faron wa ma'i sajarin sareng cai tangkal kai wa maniyin sareng cai mani wa milhi jabaliyin sareng cai uyah bangsa gunung tagoyuron kalawan barobah yamna'u anu nyagah itu tagoyur itlaqos mil ma'i kana ngaitlakeunana ngaran cai alaihi kana itu maun sawaun sarwa bae akana naha kabuktosan naon almau cai na eta kolilan anu saeutik am kasiron atawa anu loba li anahu karna sanyana itu maun eta la yusama henteu dingaranan itu maun maul mutagoyir ma'an ku ngaran cai mutlak walihada sareng karena itu la yusama lau halapa lamun sumpah si jalma layas robu kana moal nginum si jalma ma'an kana cai aw wakala atawa ngawakilkeun si jalma pisiroihi dina meulina itu main fasyariba tuluy nginum itu jalma dzalika kana itu main awistaro atawa meuli hu kana itu main lahu pikeun itu jalma saha wakiluhu wakilna itu jalma lam yahnas mangka teu kaasup kana ngarumpak sumpah itu jalma walam yaqo sareng teu tumiba naon sirou naon as-sirou ngaran meuli lahu pikeun itu jalma wasawaun sareng sarua bae akana naha kabuktosan naon atagoyuru barobah eta hisian bangsa hisi am takdirian atawa bangsa takdiri hatta lawaqa'a wallahu a'lam.